Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang sareng simkuring oge rerencangan saparakanca ti kelompok genep mata kuliah Pendidikan Basa Sunda berbasis IT. Anu baris medarkeun materi ngeunaan semantik bagian wanda struktur leksikal. Hal ieu tangtuna diajengkeun pikeun nyemponan pancen mata kuliah ku kersana Ibu Opah Ropiah MPD nu dipihormat. Sateacana tepangkeun para anggota ti kelompok genep diantarana ngawitan ti simkuring Iyang Hoeriatul Umah, lajeng aya Ayang Satria Aditya Darmawan, Denis Prasetya, sareng Ulpa Aulia Febriana. Pedaran eusi tina wanda struktur leksikal anu bakal dibahas ku kelompok genep diantarana aya sinonim atawa kecap saharti, antonim atawa kecap sabalikna, homonim atawa kecap sangaran, homograf atawa kecap sawangun, jeung homopon kecap sasora. Ngabahas ngeunaan wanda struktur leksikal. Wangeunana wanda struktur leksikal teh disebut oge kohesi leksikal. Kohesi leksikal nyaeta hubungan antara unsur dina hiji wacana sacara semantis. Numutkeun ka Kus Hartanti, kohesi leksikal mangrupa hubungan semantis antara unsur ngawangun wacana ku ngawangfaatkeun unsur leksikal atanapi kecap. Dina unggal basa, makna-makna nu aya dina unit basa ngagaduhan hubungan. Hubungan makna ieu patali sareng kamiripan makna sinonim, antonim, homonim, homograf, homopon, hifonim, polisemi, kecap wancahan, jeung sumilasi. Anu bakal dibahas mimiti nyaeta ngeunaan sinonim atawa kecap saharti. Kecap sinonim sacara etimologis asalna tina basa Yunani nyaeta tina kecap onoma anu hartosna nami sareng sin anu hartosna sareng. Janten, sinonim sacara etimologis hartosna nyaeta ngaran lain pikeun hal atanapi barang anu sarua. Sacara umum, sinonim hartosna dua kecap atawa langkung anu miboga makna nu sarua, mirip atanapi hampir sarua maknana. Kecap anu ngagaduhan sinonim nyaeta kecap sifat, kecap pagawean, kecap barang, kecap panambah, kecap angka, kecap ganti, sarta kecap panyambung sapertos kanggo, jeung atawa jeung sajabana. Hubungan makna tina dua kecap atawa langkung anu ngagaduhan hubungan sinonim miboga sifatna dua arah. Salaku contoh, kecap meser sareng meuli. Kecap meser sinonim sareng kecap meuli, janten kecap meuli oge sinonim sareng kecap meser. Hubungan sinonim anu dua arah tiasa ditingali dina baga sapertos ieu. Nah, lajeng kecap sinonim dibagi jadi 4 jenis, anu kahiji kecap anu sarua maknana. Contona, kecap alus sinonim sareng kecap sae. Kecap ayeuna sinonim sareng kecap kiwari. Kecap lalaki sinonim sareng kecap pamegat. Anu kadua kecap anu hampir sarua maknana. Salaku contoh tina kecap labuh, murag sareng ragrag. Si Iman labuh dina sapeda. Artos kuring murag di jalan. Si Tatang ragrag tina tangkal buah. Tina kecap ti gudubrag ti gedebrus ti jengkang. Ti gudubrag labuh ti luhur, ti gedebrus labuh ka handap, ti jengkang labuh ka tukang. Anu katilu sinonim antara morfem bebas jeung morfem terikat. Contona tina kecap anjeunna jeung si eta. Anjeunna salaku morfem bebas, si eta salaku morfem terikat. Anu kaopat aya sinonim antara kalimat sareng kalimat nyaeta dina kalimat aktif sareng kalimat pasif. Contona Asep keur ngakan buah, buah didahar ku Asep. Asep keur ngakan buah anu hartina mangrupa kalimat aktif, buah didahar ku Asep mangrupa kalimat pasif. Contoh liana nyaeta aya Bapa keur ninyuh kopi, kopi ditinyuh ku bapa. Bapa keur ninyuh kopi mangrupa kalimat aktif, kopi ditinyuh ku bapa mangrupa kalimat pasif.
Dina panggunaanana makna sinonim ieu tiasa diluyukeun oge sareng panggunaan undak usuk basa, sapertos dina tabel sapertos ieu. Salajengna nyaeta antonim atawa kecap sabalikna. Antonim asalna tina bahasa Yunani. Nyaeta onoma anu hartosna ngaran atawa nama sareng anti anu hartosna ngalawan. Sacara etimologis, antonim hartosna nama lain pikeun hal sanes. Dina kamekaranana, antonim hartosna dua kecap atawa langkung anu ngagaduhan hartos sabalikna. Hubungan makna antara kecap antonim ngagaduhan hubungan dua arah. Upamana sapertos anu aya tinu bagan ieu nyaeta kecap alus anu diantonimkeun sareng kecap goreng. Maka kecap goreng diantonimkeun sareng kecap alus. Antonim oge dibagi jadi 5 jenis. Nah, anu kahiji nyaeta antonim mutlak. Antonim mutlak nyaeta antonim anu nentang makna secara mutlak. Contona sapertos dinu bagan ieu nyaeta aya kecap gerak anu diantonimkeun sareng kecap cicing. Tina contoh di luhur tiasa ditingali yen antara gerak jeung cicing saleresna aya watesan. Upami henteu gerak pasti cicing. Kitu oge sareng kecap gerak. Upami jalma henteu gerak berarti cicing. Teu aya jalmi anu setengah gerak sareng setengah cicing sapertos kitu. Terus anu kadua nyaeta antonim kutub. Antonim kutub nyaeta antonim anu nentang makna kecap anu henteu miboga sifat mutlak atanapi anu mempertentangkeun makna kecap secara gradiasi aya dina tingkatan antar makna kecap. Contona nyaeta tinu kecap katuhu anu diantonimkeun sareng kecap kenca, istri diantonimkeun sareng pameget, ageng diantonimkeun sareng alit, sareng kecap babari diantonimkeun sareng kecap hese. Anu katilu nyaeta antonim hubungan. Nyaeta antonim anu ngabedakeun kecap dumasar kana hubungan komplementer. Hartosna ayana hiji kecap eta disebabkeun ku ayana kecap sejen atanapi dua kecap anu saling melengkapi. Contona tina kecap ngajual, di mana aya kecap ngajual pasti aya kecap ngabeuli. Kecap bukakeun diantonimkeun sareng kecap tutupkeun, alus antonimna nyaeta butut. Kecap indung antonimna kecap bapa sareng kecap mitoha antonimna nyaeta kecap minantu. Anu kaopat nyaeta antonim hierarkial. Nyaeta antonim nyaeta kecap dina bentuk ngaran satuan. Sapertos ukuran berat, satuan panjang, sareng isi. Ngaran satuan hitung, penanggalan, sareng tingkat kepangkatan. Contona nyaeta kecap meter anu diantonimkeun jeung kecap kilometer. Kecap meter dianggap sabalikna tina kecap kilometer. Sabab eta aya dina rangkean satuan panjang. Teras kecap kuintal diantonimkeun sareng kecap ton. Kecap kuintal dianggap sabalikna tina kecap ton sabab aya dina rangkean satuan ukuran berat. Sapertos kitu. Teras anu kalima nyaeta antonim majemuk. Antonim majemuk nyaeta salah sahiji kecap anu miboga makna nu loba atawa leuwih ti hiji. Contona tina kecap ngadeg. Kecap ngadeg tiasa diantonimkeun sareng kecap cingogo, kecap diuk, sareng kecap sare, sareng kecap nangkub atawa tiarap. Salajengna materi nu kaopat nyaeta homonim atawa kecap sarangan. Homonim atawa kecap sarangan tina asalna
Basa Yunani nyaeta homo anu hartosna sami sareng onama atawa nama. Homonim mangrupikeun ngaran anu sarua pikeun barang atanapi hal anu sanes. Homonim mangrupikeun kecap anu bentuk jeung bunyina sarua atawa mirip tapi ngagaduhan makna anu beda. Salaku contoh nu kahiji nyecep hiji. Nyecep hiji contona hawa tiris. Jeung contoh kalimatna nyecep hiji nyaeta hawa di luar jeung di jero mah beda. Di luar mani nyecep hawana. Nyecep dua nyaeta ngagaduhan masihan artos ka budak sunat. Jeung contoh kalimatna ibu-ibu marantun amplop kangge nyecepan si Doni kusabab manehna tos disunat. Contoh nu kadua keur nu kahiji. Keur atawa kangge tiasa oge dianggo kana keur sumbangan. Contoh kalimatna keur hiji si Pulan mantun artos keur infak di masjid. Salajengna nu kadua keur dua nyaeta sifatna naon eta hal anu dilakonan. Contoh kalimatna nyaeta si Denis keur mancing lauk di balong. Salajengna aya awis hiji. Awis hiji teh nyaeta mahal. Mahal teh bisa contoh kalimatna belanja baju mah di CNM mah mahal. Mani awis pisan hargina. Nu kadua aya awis dua. Eta biasana dianggona sifatna jarang. Nah awis dua contoh kalimatna baju nu dipake ku Mang Idoy mah awis. Di pasaran biasa mah tara aya. Nah salajengna aya basa hiji nu biasana dianggo dina kecap hal waktu. Contoh kalimatna nyaeta harita keur balik peuting lewat kebon ujang nempo jurig. Nu kadua aya basa dua. Eta biasa dianggo dina bahasa naon we atawa sejen. Basa dua contoh kalimahna Amel mah budakna pinter. Salian ti bahasa Sunda bisa oge ngawasaan bahasa Inggris atawa bahasa internasional. Salajengna nyiram hiji atawa ngabanjur kacai. Nah, contoh kalimatna nyaeta kembang teh kudu disiram unggal enjing. Salajengna nyiram dua. Anu biasa dianggo keur anu jalmi ngidam atawa keur hamil. Contoh kalimahna nyaeta tengah peuting teh caatin ngidam bakakak hayam. Salajengna aya pati hiji anu biasa dianggo kana keterlaluan. Nah, contoh kalimahna nyaeta urang mah moal meuli basona tepat tilada kulantaran teu beuki lada. Jeung nu kadua nyaeta pati dua anu biasa dianggo dina hal maot atau mati. Contoh kalimatna duh nyanya jodoh pati bagja cilaka mah kagungan nu kawasa. Tah eta contona. Salajengna aya juru hiji.
nu biasa dianggo dina hal tukang atawa ahli profesi. Contona Uwa Casnan mah ayeuna jadi juru tulis di desa. Salajengna aya juru dua anu biasa dianggo dina nyudutkeun suatu hal atawa mojokeun. Contoh kalimahna bola si Dede aya di juru deket lomari. Di dia simkuring bade maoskeun materi ngeunaan homograf sareng homofon. Homograf anu hartosna kecap sawangun pami dilapalkeun nyaeta homograf mangrupikeun kecap anu ditulis ku cara sami nanging hartosna benten. Dina di dieu contoh kecapna nyaeta aya apel sareng apel. Contoh kalimahna nyaeta simkuring nuju ngala buah apel. Terus anu salajengna contohna Kang Indra nuju apel ka kabogohna. Anu salajengna oge aya teras anu hartina terus sareng teras anu hartosna lantai gitu nya. Oge anu salajengna aya kecap sareng kecap. Tah eta contoh kecap-kecap atawa anu sawangun ditulisna ku cara sami nanging hartosna benten. Anu salajengna aya kecap homofon. Homofon teh nyaeta kecap sasora anu hartosna kecap anu miboga sarua kitu nya tapi tulisanna beda. Contona kecap bank sareng bank. Bank di dinya nu kahiji nyaeta tempat nyimpen duit, anu kadua nyaeta lanceuk kitu nya. Kusabab ieu mah tina bahasa Indonesia nyokotna jadi contona oge ku bahasa Indonesia. Contona saya ingin menyimpan uang di bank. Terus anu salajengna aya kecap rok sareng rok. Rok di dieu nyaeta raksukan istri sareng rok nyaeta aliran musik kitu nya. Contoh kecapna si teteh nuju ngangge rok di kamarna. Terus anu salajengna simkuring sareng rerencangan bade ningali konser rock di Bandung.